Sampurasun para wargi nu dipika asih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Paning Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan panglenyepan dina dangit ieu, mangga urang nyuhunkeun pimpinan ti Roh Suci. Urang ngadeuheus. Nun Pangeran anu welas asih, dina dangit ieu abdi seja ngawitan acara panglenyepan. Mugia ku ama abdi-abdi sadayana diauban dipasihan kamampuhan kanggo satia kanggo ngangregepkeun piwuruh ti anjeun. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina dangit ieu dibantun tina renungan wasiat anu jejerna badega anu tuhu atanapi nu satia dicandak tina Injil Lukas 1 ayatna anu ka-26 dugi ka 38. Ayat luluguna dibantun tina Lukas 1 ayat 38 anu kieu unggalna. Piunjuk Maryam. Abdi teh abdi Pangeran mugia laksana sakumaha pilahir juragan. Tidinya malaikat teh jengkar ngantunkeun Maryam. Para wargi sadayana tuhu satia hartosna teh tunduk, patuh, telicik, saleh, sae ibadahna. Ekspresi tuhu atanapi satia biasana dilakukeun ku para badega kadunungan atanapi ka pihak anu gaduh otoritas. Satia teh ngandung resiko. Kumaha upami jalmi atana pihak anu gaduh otoritas teh sawenang-wenang sareng kejem. Ambu Maryam teh istri anu hebat, anu luar biasa. Janten contoh kumaha satia tuhu sareng taatna ka Gusti. Namun Gusti mah bager pisan, henteu sawenang-wenang, henteu kejem. Pandamelan Gusti teh di luar pikiran urang, teu kahontal ku akal manusia. Contona ambu Maryam. Malaikat ngadugikeun warta yen anjeunna bakal ngandeg. Ambu Maryam teh acan nikah, teu acan gaduh caroge. Namung malaikat negeskeun yen hal eta teh parentah ti Gusti. Maryam ngawaler, abdi teh abdi Pangeran mugia laksana sakumaha pilahir juragan. Kalimat waleran eta teh teu sederhana. Maryam sadar kana akibatna atanapi konsekuensina. Anjeunna tiasa wae dikucilkeun, dihina, dicarioskeun, dihukum secara sosial. Namung anjeunna pasrah kana pangersa Pangeran. Kataatan atanapi tuhu eta teh hiji pilihan. Hirup di tengah-tengah dunia ieu seueur piliheun. Kadang urang kedah milih tuhu ka Gusti atanapi sieun ka panguasa anu kejem. Pamimpin memang kedah diajenan, namun kalaliman kedah dipupus. Janten Maryam anu rela masrahkeun diri kanggo kamuliaan Gusti dina zaman kiwari tiasa ngajantenkeun penolakan secara sosial. Namun urang kedah sadar yen urang teh abdi-abdi Gusti, badega Gusti anu kedah satia. Mung sakitu panglenyepan dina dangit ieu, muga-muga tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Sate acana amit mundur, mangga sami-sami urang ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran hatur nuhun. Anjeun nu parantos ngawurukan milahir ke abdi-abdi sadayana supanten abdi-abdi sadayana tiasa tuhu, tiasa satia ka anjeun. Tiasa ngajenan ka pamimpin
dipasihan kamampuan kanggo ngusir kalaliman. Abdi teu daya teu upaya mung Gusti nu bakal masihan kakiatan. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi mung sakieu panglenyepan dina danget ieu, ulah hilap like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanesna. Margi ngalakungan hal eta, para wargi tos ilu biung ngamasurkeun dina Injil kasalamatan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.